Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai, larut dalam alam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Sampurasun. Alhamdulillah ngalangkungan coklat kita orang tiasa dipendakeun di Nararaga napak jagat pasundan miang tandang. Kadang-kadangnya kukurulingan teh asa percuma. Mapai ka ditu, mapai ka dieu, gider dayeuh mapai lemur. Lamun teu jadi hiji karya. Sami jigana. Mudah-mudahan kapancing sadayana boh kagiatan naon seniman mah minimal mulang ke tempat aya hiji inspirasi. Ya penting. Cek kasarna bade aya event, bade aya pasanggiri, bade aya naon oge itu proses nomor 1. Teu aya na oge proses we. Umargi hiji dina proses urang bakal katawis oh iya kirang anu kedah kumaha nyamikeun gerak atanapi koreona eta kena kapayuna jantenkeun karakter. Karena saya percaya bahwa inspirasi itu sebenarnya bukan kita yang mencari, tetapi Tuhan yang memberi. Jadi abdi mah percaya bahwa sebuah gagasan di sisi musik ya, di sisi air faksi mah lamun faksi teh eta teh faksi ti Allah meureun kang urang. Jadi ta ieu gagasanana. Ini kebanggaan pikeun pribado sareng urang kali tiasa pentas. Langkung anu kebanggaan pisan nyaeta aya bimbingan khusus nah ti Pak Ega Robot, ti Pak Bob atanapi ti Empap gitunya. Simkuring konsultasi teras. Salami ieu leres tepat lah program Napak Jagat Pasundan memang anu langsung nyentuh grassroots para pelaku seni anu aya di daerah.
napak jagat Pasundan Miang Tandang. Hatur nuhun. Sesirian wae. Di kamana ayeuna? Lain di kamana Mang Jun absen dengan Mang Junjun lila kieu. Lieur kamana wae. Apal dulur coklat ieu di mana? Tuh, di mana tuh? Ieu teh di luar negeri. Di luar negeri kumaha? Majalengka. Global, itu logona global atlas. Artina teh Majalengka mendunia ai mana? Nya, artina teh kudu ka dunia urang teh. Henteu Majalengka murilingan dunia tuh logona. Password. Mohon dan password atuh Mang Junjun. Aduh dulu sok kapunten. Ieu teh nuju di Majalengka. Kurang explore deui Majalengka. Aya naon di Majalengka. Yuk. Kalah, tapi samemeh kitu ayeuna da kamana emang? Murilingan deui di mana? Di Majalengka ya di dieu atuh. Abdi mah moal milu. Udah ka dunia, ka luar negeri. Iya mending di dieu atuh Bang Jun. Di dieu mah geus kaubek kabeh geus kakuriling. Ah, teu acan Majalengka mah ya. Ayo. Moal. Kajian ka ditu. Ka mana? Ka negeri orang lain. Negeri orang. Dulur coklat. Bang Junjun sigana mah sudah tidak mencintai produk sendiri. Tapi teu naon lah. Abdi mah anggar we bakal nyaba. Nyaba terus nyaba. Go keun. Doakan aku ya. Aku mau ngontrak di sini. Mudah-mudahan ini nggak ada pemiliknya. Wait, 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 wait. Ya. Nuju naon? Nuju latihan, nah. Latihan naon Ajunjun teh? Silat, silat Jepang. Silat Jepang. Ya disingkat silet. Yo, paingan embung bareng atuh berenang. Wah, saya bareng mah. Lain Tuh, gagah. Kela ieu teh Luar negeri. baju naon? Jepang. Emang ieu di mana gitu? Benteng Takeshi. Iya Bang, ieu naon bunker naon emang? Gua Jepang. Sanes, ieu mah bunker Belanda nu ngadamel lagi Belanda. Ieu Bapak Naro ieu anu Oh. uningan. Iya aslina. Sanes aslina ieu nu uningan sejarahna. Oh, Pak aduh. Ayo. Salah kostum. Punten Pak. Iya dah di wartosanku iya. Untuk kita yang suman teu. Sami bae Oh, sama punten. biasa nganggo Jepangnya da kantos didudukeun ku Jepang nah. gitu sareres. Oh tapi anu ngadamel mah Orang Belanda. Oh, iya, teh. Zaman Marsose bahwa. Tuh, Marsose apa? Kan ai Marsose. kadikenakeun zaman Jepangnya dianggo ku Jepangnya. Tuh. Da urang dieu mah mengenal teh gua Jepang leres itu. Oh, leres. Gua Tuh. Jepang urang dieu mah mengenal teh gitu. Namun ieu di damel mah tetep ku Belanda. Lama jauh sama Jepang datang Tahun sabaraha? Tahun 1923. 1000 1823. 1823 sarang ieu barangna sarang markas ieu Kodim. markas Kodim teh Oh, kapuguran da naon ieu? kapugur mah ieu teh disayogeun kanggo tentara Belanda. Oh, Markas tentara Belanda Oh, kapugur nama. kapugeurna mah. Jadi ieu teh salah sahiji fasilitasna gitunya. diperuntukannya ieu teh kanggo naon kapuguran Bang Serti? Kan aya kapugur mah umpami aya hiji markas status aya tempat pengintaiannya. Ah. Kan ieu teh jembatan kapugur mah dan teu jangmung kieu. Ieu teh kapugur mah pendek jadi anu ngaliwat di teh ketingali ti dieu oh saha anu ngaliwat gitu teh. Oh, model pengawas kayak. Pengawas gitu pos pengawasan bareun gitu. Pengintai bilih aya musuh. Mohon. Nah, jadi ieu teh kapugur mah sebatna teh Bangker Cibudug. Bangker Cibudug. Cibudug disebutkan Cibudug teh iya lebak ieu Cibudug gitu lebak nami- Cibudug mohon namina. Bangker Cibudug. Mohon. Cuman ku sabab ku urang Jepang digunakeun jadi tempat pengintaian oge malah jadi tempat tahanan oge di dieu engke teh di dieu dilebet aya hiji deui anu masih kene orisinil. Oh. Ieu mah tos rada di coba ieu bilih longsor gitu nya. Jadi teh di ku pemerintah ieu rada tos dikiatkeun rada gitu ditambihan-tambihan ditambihan deui mohon jadi teu Bentengan deui. untuk orisinil pisan gitu. Pak upami ayeuna di kelolana ku saha apa ya?
Iya teh lebat nama itu ke pengairan itu soal pengairan? mohon PSDA namanya pengairan tanya. Jadi lebatnya ke pengairan, di kalau pengairan cuman dia berada dekat wilayah dengan Kodim dan satu historis dengan gedung ini. Jadi orang pamimpin deka lebatnya kedah lapor ke propos gitu mohon. Pak, biasa tadi calik di itu. Mangga. Cangkel. Mau di dieu teh aya cikopi bias. Aya ge cai solokan. Solokan. Di paling mana, Pak? Di Kapan raos banyak sambil cari mah. Rineh. Nyaseknya. Bari ngangin lah gitu. Tak kieu, Pak. Mohon. Aya pangintennya kejadian anu paling membekas, anu paling Mohon. dikenal pisan ku urang dieu khususna mun pembangunan ieu tapi kajantenana aya teu, Pak. Enggak, mohon. Kan ai membangun suatu bangunan tidak mungkin tidak ada sebab gitu ya. Nah, pembangunan ini didasarkan atas waktu itu kolonial Belanda merasa tidak aman atau merasa harus ada yang diamankan. Ya. Maka waktu itu karena terjadi beberapa pergolakan tuh maksudnya begini, Mang. Jadi di Jatiwangi sekitar pabrik gula Kadipaten terjadi pergolakan buruh-buruh. Nah, buruh-buruh itu mengadakan ini mah demo lah gitunya. Nah, yang lalu kemudian di daerah Maja sekitar atas sana ada terjadi pergerakan yang harus diamati oleh pemerintah kolonial Belanda. Pergerakan itu adalah satu kelompok yang menamakan dirinya satu kelompok pergerakan yang dipimpin oleh Ki Adnawi, dan Ki Adnawi itu mendeklarasikan diri sebagai Ratu Adil. Mun ayeuna meureunna uing raja gitu. Dan mendeklarasikan dia tidak terikat oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ini harus yang segera ditumpas oleh pemerintahan kolonial Belanda. Maka dari itu dibangunlah markas Kodim, markas Belanda ini dengan salah satu ini fasilitasnya. Banget ini. Dan janten salah satu dibangunnya ini teh ketakutan ketakutan Belanda, pemerintah Belanda waktu itu karena ada pergerakan dari tempat nyumput tadi. Saterasna Kangnya kusabab orang Belanda merasa ieu teh kudu anu diamankeun ya, dibangunlah ieu bunker Belanda ieu gitu ya. Nah, saterasna kan beralih ka zaman Jepang gitu ya. Nah, zaman Jepang masuk ieu teh dimanfaatkeun oge ku urang Jepang. Fungsina sami deui cuman cenah cek kolot-kolot ieu mah jadi samemeh ieu teh dikerahkeun gitu teh masyarakat ieu teh. Kanggo Romusa. Pak ieu teh aya sabaraha bunker, Pak? Nah, itu emang junnya itu aya 2 ruangan hiji sareng 2, itu ngomong pintu nabung gua aya 4 teh jadi saruangan teh aya 2 pintu gitu. Oh, janten 2 ruangan namun 4 pintu gitu. Jadi ruang hiji sareng ruang 2, pintu hiji sareng pintu 2 nyambung ke saruangan, 3 sareng 4 saruangan gitu. Jadi fungsina sami wae fungsina. Pengintaian, pengawasan, penahanan, markas taktik di situ. Jadi selain itu aya ruangan khusus yang orang ngarumuskeun urang kayak isukan kumaha cek urang Belanda gitu. Rapat kan. Rapat gitu. Tah dulur coklat pasti penasaran kumaha di lebetna. Atuh Pak, saung Mang Junjun abdi ajakan lebet ya. Ayo. Atuh ya geus katipu ku diri sendiri. Katipu kunaon? Iya, anak juga teh gua Jepang. Kan kade Mang Junjun upami ngaliwat syukuran nu katuhul lah. Oh, siap. Itu Apa nu berag mah kayaknya cik labu. ya sugan teh siga di itu betul. Mangga atuh. Siap. Dulur coklat ayo. Kita let's go. Kan dia. Mohon mangga. Acan ieu mah di Kapugor ieu Kapugor mah itu letak sakieu. Mohon ku kalasan harita ti Kodim ngerahkeun ieu personil itu dikeruk. Kapugor mah letak sakieu. Ya ieu upami dieu juga tembokan anyar apalagi Sumur. Kadasana sih teh. Kapugor. Oh itu hebat berarti nya Kapugornya bangunan-bangunanna kewarna bagus. Mohon ieu teh jantan Kapugorna di kan di Majalengka tuh aya istilah kelas 1, kelas 2. Maksana kelas 1 teh agresi militer 1, agresi militer 2. Nah, agresi militer kedua dilaksanakan tahun 1947 ku Belanda. Nah, sempat itu dikuasai ku pejuang Majalengka.
Iya teh. Pejuang Maju sempat menguasai tahun 47, menguasai di Lebet gitunya. Sekarang ini kan terus dikuasai ku markas pasar itu Pejuang Indonesia. Kemudiannya direbut kembali ku dia ku Belanda gitunya. Justru tahun 1947 sampai 1850 awal pertempuran sengit sering terjadi di Majalengka. Tak iya dah, ya ruang teralis ya, pantai teralis itu. Iya teh. Oh, Pantona kemana enak? teralis. Tadi ya baru gitu muka betul gitu. Itu maksudnya kemana Pantona? Nuju di dangkotan teh nya. Terus tak aya, nuju di keruk teh terus tak aya gitu nya. Maju ke zaman Irahat aya nama itu. Aduh, nyan. Ya ya tandal bisa nih. Oh iya panto besi. Oh, tobi. Astagfirullah. Keberapa kintal ya. Saya kanggo ya mungkin kanggo senjata nolol gitu. Wah, leres. Ya senjata dinya. Ya kanggo noong. Nu ibah di walung. Rasanya satu. Kang Naro hatur nuhun pisan. Sami-sami. Panginten dulur coklat upami ka Majalengka tong hilap. Bade ka dieu mah sumping we ka dieu nya. Mun panginten hiji Kang Naro anu teh rada miris kitu nya. Margi naon margi seseueurna sapertos kieu panitia sejarah pisan. Namun sok seueur keneh anu curat-coret tah eta opan mah ka dulur coklat. Tong lah. Ulalah upami tiasa mah urang rawat ku urang sadaya. Aja dina buku gambar balik Mohon. surat. Gitu. Kang Naro hatur nuhun pisan informasina mohon. Dulur coklat oge panginten anu penasaran bade ka dieu. Pokoknya mah tong mana masih nyaba sareng sim kuring oge Mang Jun nyaba terus. Terus nyaba. Go. Hai, sampurasun dulur coklat. Eksistensi coklat kita dibuktoskeun dina gelaran napak jagat Pasundan. Aya proses anu namina proses kamonesan atanapi latihan disarengan sareng duta napak jagat Pasundan. Tah dulur coklat, aya salah sawiyo sanggar hasil ti kamonesan anu baris midangkeun salah sawiyo seni lah pokoknya mending urang langsung tinggal wae. Nya eta Sanggar Listi anu midangkeun Wangsit Siliwangi. Wilujeng nyakseni. Lantaran ning panguri
Takar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi Gajah. Majalengka teh lega pisan. Pasti. Geus jauh pisan ila lampahan. Kurilingan tilu kaler kaki dulu tikulan kawetan. Tapi teu beres-beres. Tapi kan Jawa Barat teh alamna indah. Anugerah alam Indonesia. Anugerah alam Indonesia. Tah ayeuna urang ka rumah adat Panjalin. Nya. Ya, tah kadangu ya. Gamelan. Esok aya tarian welcome dance. Ayo atuh. Welcome drink. Belum drink mah nginum atuh. Ayo pasti aya. Ayo. Dulur coklat, ayeuna perantos sarang Pak Iyang, urang duaan sarang Mang Jujun. Terus saya di rumah adat Panjalin. Simkuring terus terang penasaran, oge panginten dulur coklat sadaya para uninga. Rumah adat Panjalin itu Pak dibangun kawitna teh. Kumaha sajarahna teh Pak? Tapi di desa ieu sadayana rumah nakiat tapi mun kumaha tah? Rumah adat ieu dibangun kisaran abad ke-14. Abad ke-14. Tapi masuk tina awal abad 15. 1470-an. 1470-an tah. Minangka anu ngabangun rumah adat ieu teh nyaeta mangrupakeun syarat pikeun ngawangun rumah tanggana salah sawios santri ti pagar gunung anu mangrupakeun keturunan ti kerajaan Talaga oge masih keturunan ti kerajaan Pajajaran. Anjeunna dipasihan ijazah ku eyang guruna nyata Tuan Raina di pagar gunung dikentirkeun di Kali Ciwaringin dipalidkeun ti Kali Ciwaringin tapi pepeujeuh sateu acana mun anjeun mandakan hiji wanoja nuju ngabersihan beas maka anjeun eta mangrupakeun jodoh anjeun. Kumaha mun ini keur ngaliwat tapi henteu nya. Nah kaleresan nuju dipalidekeun aya salah sabiji wanoja anu aya di hutan rotan ieu kapungkurna ieu teh hutan rotan. Ieu teh di daerah ieu teh. Hutan rotan balantara lah gitu sebatkeun nama. Nah nuju cek pos urang Panjalin mah ngeusikan sami nuju ngeusikan ningali jalmi dikentirkeun nganggo rakit akhirnya ngajerit
ngajerit lompatan Nyi Seruni teh. Nah akhirnya teras ka sepuhna. Nah gugah da ngorejat ku ngajeritna hiji wanoja Raden Sanata teh akhirnya nuturkeun ka suara jeritan eta. Teras dipendakan ka sepuhna nyaeta Pangeran Sahroni. Pangeran Sahroni. Nah Pangeran Sahroni teh mangrupakeun prajurit di Kerajaan Cirebon, tanu Keraton Cirebon anu ditugaskeun ku Syekh Syarif Hidayatullah pikeun nyebarkeun agama Islam di tataran Jawa anu wilayah barat. Syekh Syarif Hidayatullah teh Sunan Gunung Jati. Nah, itu. Pangeran Sahroni masihan syarat ka Raden Sanata. Syaratna? Syarat pikeun ngawangun rumah tangga teh kedah tiasa kahiji nyekapan sandang pangan sareng papan akang sakedahna eta mah. Sakedahna cenah kitu. Nah, pikeun ngawujudkeun sandang pangan papan teh nyata piwarang ngajantenkeun alas rotan ieu teh dijantenkeun pemukiman. Nah, akhirna Raden Sanata nyanggeman. Nah, saparantosna nyanggeman dilaksanakeun lah pancen eta teh tugas eta teh. Cinta mah nya. Cintana ka Nyi Seruni. Akhirnya ngalaksanakeun baban alas rotan. Nah, kirang langkung luasna 6 hektar satengah, anjeunna teu mampu. Nah, sehingga ketika anjeunna teu mampu teh anjeunna uih deui ka pager gunung pesantrenna. Ka guruna. Ka guruna. Nah, ku guruna dicandakan rai saperguronna nyata Raden Banjar. Nah, akhirnya Raden Banjar ngiring sareng Raden Sanata. Nah, tuker meureunnya obrolan lamun ceuk pos ayeuna meureun obrolan curhat kumaha cenah hoyong tiasa ngabuka lahan ieu. Ayeuna aya hiji benda anu teu can digunakeun ku Raden Sanata nyata paneker. Mun ayeuna meureun korek gitu. Bensinnya paneker. Ari kapungkur mah batu hideung. Batu hideung kapungkur mah. Hideungna tuh ngali ka dia cenah. Batu hideung. Batu hideung. Nah, akhirna si batu hideung teh digosokkeun. Nah, ngaluarkeun percikan seuneu. Nah, hutan rotan itu akhirnya dibeuleum ku Raden Sanata teh. Saparantosna kitu dibeuleum. Nah, Pangeran Sahroni nu calon mertuana ngumumkeun, lamun ieu cenah tatanan hutan rotan ieu kabeuleum maka ieu wilayah penjalin. Maksudna penjalin teh? Penjalin teh asal tina hutan rotan. Akhirnya saparantosna dibeuleum ngumumkeun wilayah penjalin. Gitu. Nah, saparantosna dibeuleum. Nah, nembe Raden Sanata ngadahuk ka Nyi Seruni. Nah, pikeun ngawujudekeun papan teh salah sawiosna nya ieu aya hiji kai tatangkalan pohon anu ageung nyaeta pohon jati. Nah, saparantosna nikah anjeunna ngabangun nya rumah adat ieu. Nah, ngawangunna rumah adat ieu teh nyata dina sahiji tangkal. Sementawis ngabangunna teh henteu dipotong teh handap si tangkal jati teh. Tapi dipotongna teh di luhur, terus dibelah. Sehingga si tangkal eta teh mangrupakeun induk tina tangkal, induk tina bangunan ieu, rumah adat ieu. Nah, terus dipotong-potong, santosna dibelah, luhurna dipotong, tajantenkeun tihang-tihang. Nah, jumlahna tihang teh 16. Hartosna simbolna naon? Simbolna kahiji tangkalna hiji mangrupakeun akidah. Cek paripos mah kaesaan. Yen kahirupan teh asalna tinu hiji, tauhid cek urang mah. Jadi asalna kahirupan teh tinu hiji, nyata Allah Subhanahu wa taala anu kakal. Mangkana dibangunna tangkal jati teh henteu ditebang, henteu dipotong. Tapi dibelah. Nah, terus didamolkeun sababaraha tihang, tambihan 16 tihang anu aya. 16 tihang. Nah, 16 tihang ieu teh mangrupakeun mun digabungkeun sareng anu hiji ketauhidan jumlah 17. Hartosna 17. Hartosna yen kahirupan teh ulah santen ngantunkeun anu 17 rakaat. Oh, salat 5 waktu eta geuningan dulur coklatnya. Tah, pangitan Pak
aya katorosan ti abdi aya teu acara-acara anu khusus anu naonnya mangep anu disebut teh sakral gitu teh di dieu dina waktu kamari atanapi nurutin gitu teh. Anu rutin acara-acara anu sakral mah anu masih dimumule ku anak incuna nyata Guar Bumi. Guar Bumi teh mangrupakeun acara adat. Di mana acara ieu teh dilaksanakeun sate acana ngamimitian musim tanam sok ngalaksanakeun acara Guar Bumi. Nah maksudna syukuran kanu maha suci kanu maha kawasa supanten ke tatanaman teh subur makmur gitu. Tapi upami umum hayong tadi tiasa. Tah di rumah adat Panjalin teh kinten kana kapura sok aya benda-benda pusaka. mohon. Tah dugi ka ayeuna masih aya teu. Naon wae di antawisna? Nah di antawisna anu masih aya teh ti dieu aya busur panah, aya tumbak, aya panah, aya kujang, aya kayu mimang, akar mimang gitu ya. Akar mimang anu katelahna akar mimang teh nyata pikeun ngabingungkeun jalmi. Mun anu bade berbuat jahat sareng mah kitu. Tah kitu nya. Upami pengelolaan apa ieu ti panginten ti pemerintah daerah atau pemerintah pusat kanggo ka rumah adat Panjalin ieu kumaha sae? Nah, pengelolaan ieu teh kalasan abdi teh mangrupakeun salah sawios katurunan janten abdi oge diangkat janten pegawai ti Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten akan katanya. Aiku kitu mah rada regregnya. Payang oge salku keturunan oge lebat aya dina kepengurusan mah insyaallah lah kajagi gitu mudah-mudahan. Insyaallah. Harapan Pak Yang Kapayun ngeunaan ieu rumah adat Panjalin harapan apa? Harapan abdi mah tangtos kahiji salaku juru pelihara salaku kuncen ka anu nom-noman tenepi ka generasi penerus supanten rumah adat itu terjaga terpelihara ulah janten istilah rumah adat anu mangrupakeun hiji cikal bakal sejarah kearifan lokal anu aya di rumah adat ieu anu ngagaduhan makna-makna filosofi anu luar biasa pikeun abdi mah mudah-mudahan tiasa janten studi atau napi istilahnya naonnya pendidikan karakter mangkana akang aya salah sawios seratan anu minangka cek pariposna pangemut-ngemut ka generasi muda teh aya seratan aksara Sunda di nu dipayun itu naon eta teh hartosna teh. Nah eta teh cek paripos mah hartosna teh ngupus karuhun megat katurunan. Ngupus karuhun megat katurunan teh maksudna ngaleungitkeun peninggalan kapungkur sami sareng mutus ke keluarga. Tah eta. Jalmi anu sapertos kitu teh jalmi anu Munafik. Leres. Aduh Pak. Aturun informasi apa ya sami Kang. Mudah-mudahan dulur coklat oge panginten masih penasaran supados naon supados keseping ka dieu eta intina mah ulah sapekeun kanan mangep jati kasih ku junti deku saha deui lain iwal ti urang-urang keneh dan jati memoal kasih nikuna naon ieu jati kuat gitu panginten wah pokona mah sejarah pisan lah. Intinya panginten gitu urang ngaguar naon namina teh sajarah-sajarah supados naon aru ningalin lah barudak generasi ngora yen baheula teh aheng pisan plot-plot urang karun-karun urang teh aturan panjang sami-sami ayo Mang Jun nyabat terus terusnya Mbak go. Hai sampurasun dulur coklat kumaha damang. Bakti bukti coklat kita dina ngararaga ngamumule budaya Tatar Pasundan dibuktoskeun ku gelaran napak jagat Pasundan. Tah aya salah sawios proses namina proses kamonesan atanapi proses latihan anu disarengan sareng duta napak jagat Pasundan. Ieu aya nu baris dipidangkeun senina nyaeta tari-tarian urang langsung wae tonton ti salah sawios sanggar Mayang Cinde wilujeng nyakseni.
jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai, larut dalam alam bermain. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.